wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid din wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabi dukhulil khala'i. Babu ay hada babu ari ieu bab eta pibayani adabi dukhulil khala. Eta tetep dina ngajelaskeun tau mertelakeun adab-adaban asup ka WC atau ka jero cai, kamar mandi khala. Faida qasada maka di mana-mana ngamaksud anjeun fiil madi. Qasada qasada qasadu qasadat qasadata qasadna qasadta. Di mana ngamaksud anjeun baital mai jadi maf'ulna baca nasab ka kamar cai ka imah cai. Naon likodo ilhajati karena rekiih atau ngising hajat di dia. Tah carana pakodim maka kudu ngaheulakeun anjeun fil amarnya qadim qaddama yuqaddimu qaddim la tuqaddim qaddim maka kudu ngaheulakeun anjeun fid dukhuli dina asupna rizlaka imaf'ul dina lapad qadim rizlaka kana suku anjeun atau kana suku maneh al yusra jadi sifat dina lapad rizla anu belah kenca rizlal yusra suku kenca. Ini dia diselapkeun mudhof ilaihnya rizlaka al yusra suku maneh anu belah katuh anu belah kenca. Eta dina tata cara rek asupna. Faqaddim rizlakal yusra. Kumaha ayeuna lamun rek kaluarna wa fil khuruji jeung dina waktu kaluar rizlakal yumna sabalikna. Jadi maf'ul tina fi'il dibuang takdina qaddim rizlaka. Diheulakeun ku anjeun kana suku anjeun al yumna anu belah katuhu. Al yumna ya jadi sifat tina lapad rizla. Rizlal yumna gitu. Suku anu katuhu. Yang diselapkeun mudhof ilaih jadi rizlakal yumna. Suku ente nu belah katuhu. Wala tashib jeung ulah ngabarengan maneh syai'an kana sesuatu kana hiji perkara alaihi anu tetep dina eta perkara teh ismullahi ari jenengan Allah wa rasuluhu jeung jenengan rasulna Allah. Dina pada ieu dua ngaran teh ngaran nu mulia. Sedengkeun pang goreng-gorengna tempat teh nyata kamar cai mantak tong dibawa asma Allah ka kamar cai atau asma Rasul. Wala tadkhulu jeung ulah asup maneh tadi teh al-khala ka WC hasirar ra'si halna muka sirah. Jadi alusna sirah teh dibuleun ditutupan. Walaha jeung ulah asup maneh walaha fil qadamai jeung ulah asup maneh make tarumpah dua dampal suku.
helaan lah sukunanya. Terus waqul ingda ad-duhuli ingda duhuli waqul taya jampena cek Imam Ghazali kul ingda duhul ucapkeun atawa bacakeun ingda duhuli dina nalika duhul. Tadi mah asupna nya ulah mawa asma Allah teh tak dumeh ari sama ingda duhul mah ketika rek asup nya kudu dibacakeun bismillahi a'udzu billahi minar rijsin najisil khabisil mukhbisi syaitonir rajim. Tangud heula nya urang muntang heula saraya ka Gusti Allah kalawan kalimat a'udzu ta'awud minta panjaring mantena ku kalimat a'udzu billah bismillahi a'udzu billah minar rijsin najisi al khabisil mukhbisi asyaitonir rajim. Bismillahi abdi ngalengkah nek asup ka bismillah kalawan ngalap berkah ngalap tabarukalan asmaana Allah. A'udzu kalimat fi'il mudhari anu sifatna hiji hamba ngadehas ka Gusti Allah hayang ngenta pangraksa kaula nyuhunkeun pangraksa billahi ka Gusti Allah minar rijsi tina kokotor an najisi anu nganajiskeun rijsin najisi kokotor anu nganajiskeun al khabisi al mukhbisi jeung tina kokotor al mukhbisi anu ngageuleuhkeun. Aya rijsin najisi aya al khabisil mukhbisi. Hiji tah anu ku urang ngenta pangraksa tina kokotor anu nganajiskeun jeung tina kokotor anu ngageuleuhkeun. Nu katiluna ngenta pangraksa asyaitonir rajim ti setan anu diranjam anu dikutuk maksudna rajim. Taya ketika bacakeun ingda dukhul waqul ingda dukhul kumaha ketika rek keluar wa ingdal khuruji gufronaka alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa fi ma yanfa'uni wa yambagi ang ta'iddan nabla geus sakitu mudenya pima yang pauni. Jadi wacanana ketika nek keluar gufronaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fi ma yang pauni. Gufronaka kalawan pangraksa Gusti atau kalawan pangampura Gusti. Alhamdulillahilladzi alhamdu ari sakabeh puji eta tetep lillahi milik Allah alladzi sifatna Allah azhaba anu ngilangkeun Allah ngaleungitkeun Allah anni ti hambana atau ti abdi kana naon ngaleungitkeun ma kana perkara maksudna nu tadi teh rizin najisi al khabisil muhbis atawa kana panyakit di dieu mah di dieu bisa yudi anu milaraan ieu ma ni ka kaula fi'il mudhari wa abqa jeung parantos netepkeun Allah fi'il madi ieu nya tina abqaya
wa abqa jeung parantos netepkeun Allah ma dina perkara yang fa'u anu ngangmangfaatkeun anu manfaat ieu perkara ni ka kaula. Naon manfaatna nya tadi teh ketika urang ngaluarkeun hajat nya boh hajat leutik atawa kiih atawa ngising eta manfaat jeung urang sabab kokotor anu dikaluarkeun teh mantak nyehatkeun. Berarti bahasa abqa fi ma yang pauni. Tak kecap tadi aladi adhaba ani hajat urang teh anu ku Allah parantos dileungitkeun nya. Mentakan kurang ieu teh kalimat segat syukurnya. Segat syukurnya, syukur urang ka Gusti Allah bisa kiih, bisa ngising sabab eta teh perlu disukurannya. Perlu pisan disukuran. Manfaatna gede tadinya ngising jeung kiih teh. Sabab kokotor nu aya dina awak urang kalaluar. Lamun teu keluar mah jadi penyakit. Tak bahasana kitu. Adhaba anni ma yu'dini wa abqa fi ma yang pauni. Eta jampena atau babacaan ketika urang keluar ti cai. Maksudna ti kamar mandi nyalin ti cai. Ali keluar tina cai mah lauk meureun. Tah kitu lamun dina parukunan mah bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is nya. Naik asup amun keluar alhamdulillahilladzi adzhaba anil adza wa afani sarua keneh. Lamun ningali kana makna mah sarua keneh nu mana wae ge bagus. Nu mana wae menurut urang ukuran urang cocok jeung urang. Nya nek tina parukunan heug. Nu penting mah ku urang dibaca. Dasarwa kalimat ieu namanya kalimat doa nama sarua maksud jeung tujuan nama ngan padah beda saitik-saitik nya wajar da beda anu non ngaran teh anu ngalapadkeun beda perawi mungkin. Wayam bagi ang ta'idda annabla qabla qada'il hajat. Wayam bagi jeung perlu pisan yang bagi sayogya anta ida cawis-cawis maneh mempersiapkan maksudnya menyediakan annabla kana batu. Tak sabarna mah nya tinggal ningali dina takrib. Nah kitab takrib ari bebersih make batu jeung cai leuwih utamana. Leuwih utama dipake duanana. Tak di dieu ge perlu pisan mun bisa mah kata mun bisa mah nya yan bagi mah bati kudu an padah kurang tadi laksanakeun ieu teh ang taida yen nyadiakeun annabla kana batu qabla qadail hajati dina samemeh kiih tawa ngising osok teh jaya ente mah tara harua berarti wa alla tastajia jeung teu bersih anjeun bil mai kalawan cai pi maudi qadail hajati dina tempat kiih ngising. Wa ang tastabria jeung kudu lulubaran anjeun istibro nya minal bauli tina geus kiih minal bauli tina geus ngompol. Istibro teh ngabebaskeun tah lulubaran nya supaya bersih. Kumaha carana bit tanah nuhi
bit tanah nuhi kalawan ngadehem tanah nuh bari dihejeunkeun tapi namun tadi dihejeunkeun jadi tas tabri aminal bauli wan natri jeung ngurutkeun salasan kalawan tilu kali diurut bi imraril yadi jeung kalawan ngaliwatkeun panangan al yusra leungeun anu belah kenca ala aspalil qadibi kana belah handapna gagang dakar. Jadi leungeun anu belah kenca maen nya ditarik ti mimiti liang dah sreset aspalil qadibi nepikeun ka handapna gagang. Eta cara-carana ketika urang keur kiih meureunna nya hiji ngadehem heula tapi ngadehemna kalawan nekenkeun beuteung. Jadi seolah-olah urang ngaluarkeun perkara anu masih keneh aya dina dakar. Nyata baol teh tadi bitanah nuh ku ngadehem. Sakira ngadehemna anu mantak ngaluarkeun. Jadi kudu diajar ngadehemna oge nya. Ulah hungkul tapi teu ngageujeun teu jadi itu. Tah sanggeus tanah nuh tuluy natri salasan 3 kalinya diurut 3 kali ti mimiti batas liang anu tukang nepikeun ka tungtung gagang dakar qadib teh nyata gagang dakar. Jakitu wa ingkung ta jeung sanajan anjeun insartiah ieu nya ki dihareup aya jawabna berarti jeung lamun kaayaan maneh pisahrai eta aya di tegalan pabud maka kudu ngajauhan anjeun an uyunin nadirina tina paningalina jalma-jalma anu naringali alias kudu ngangesatar. Misalna kiih teh nya ulah eleh ku ucing ge sok istaida heula nya persiapan rek ngising teh. Ucing gitu. Kadang jelema mah eleh ku ucing dina kiih gitu. Mun dina bedegong mah lamun dina bedegong mah sok diturutannya jay gitu. Anu yunin nadirin. Tah kudu bisa mah sabisa-bisa ditutup nya antara gigir-gigir tukang jeung hareup sehingga aman. Pisohro lamun kaayana sohro di tegalan teh tempat nu luas atawa kebon anu di dinya negrak lah gitu nya kapa wayahna tah pabud kudu ngajauhan rada nyumput lah ulah nemrak teuing an uyunin nadirin ti paningali-piningalina jalma anu naringali. Tapi lamun sakirana geus yakin hate urang jelema aman misalkan diperkirakeun yakin aman teu kunaon ari aman ngan lamun ngaraksa mah kudu gitu. Wastatir jeung kudu nyieun tutup anjeun istatir tadi teh satar perbatasan untuk tiarap make daun naon sugan-sugannya mau bedog mantakan lamun ka kebon teh persediaan bisa yang ngising bisa yang kiih bisain ku hiji perkara kunaon bae nu penting mah asal aman lah. In wajadta lamun manggih maneh in sarti adenya lamun manggih maneh
kana eta perkara. Lamun teu manggih nya sabisa urang samampu urang kumaha carana nu penting aman dina ketika urang keur qadail hajah. Wala taksipu jeung teu meunang mukakeun maneh fi'il mudhari anu tuduh kana hukum muhotob. Aya taksipu anta. Jeung teu meunang mukakeun maneh aurataka jadi maf'ul tina lafaz taksipu. Baca nasab. Kana aurat maneh. Ulah ngabukakeun ulah dileg-leg gitu. Komo diadukeun mah barangna. Eta teh pagawean goreng. Sabisa-bisa ulah terbuka auratnya. Sidina ali oge nya can pernah ningal kana laranganana. Contohnya ta urang ge sabisa-bisa samampu urang ngaraksa. Ulah nepikeun ka kabuka aurat. Qabla intihai dina samemeh nepi sampai ila maudi'il julusi kana tempat diuk. Gitu. Jadi alus mah make handuknya ya namanya loba barang metak persediaannya handuk mah kudu mawa we tawa sarung nya lain guna naon tah bisa nalika kedarurat ke nya. Jadi sarung mah jeung santri mah geus bagaikan wajib lah nya. Ulah nepikeun ka tinggalin teu mawa acan. Itu ya, bisa bae dipake salat kan ke mangpaatna bisa bae dipake satar kurang jeung nutupan. Lamun ketika urang teu manggih naon-naon kitu mah persediaan moal bangkar teuing. Pan riuknya lain nangtung kieuhna. Tinggal dina sarahna aya tata carananya bari diuk. Wala tastaqbilu jeung teu meunang nyang hareup maneh sarua ieu kabeh oge fi'il mudhari anu tuduh kana wuku muhotob. Nya da kitu kitab mah nya lamun ti awalna muhotob pasti ka hareupna ge muhotob. Taktashifu tastaqbilu nya. Gitu. Tadi dia lana lanapi nya lanapi mulgoh. Anu manana henteu. Jeung wayahna teu nyang hareup maneh asyamsa kana panon poe alias nyang hareup ka wetan. Nya dari nyang hareup ka panon poe mah moal mungkin mah nya kiih ka luhur atawa modal ka luhur nya mah mungkin. Maksudna nyang hareup ka wetan. Atawa lamun posisina geus lewati lohor mah meureunna nyang hareup ka kulon. Ta eta teh teu kenging cik Imam Ghazali. Wala tastaqbilu syamsa wala jeung teu meunang di al-qamara ay wala tastaqbilu diatapkeun kana tastaqbilu awal. Jeung teu meunang di nyang hareup al-qamara kana bulan. Bulan ge sarua nya cicingna di pelebah magrib teh kulon. Jeung pelebah masyrik teh wetan. Lain maksudna nyang hareupan bulan da bulan mah henteu dihareupeun urang atawa henteu ditukangkeun urang. Tapi ulah nyang hareup kana arahna nya tempat cicingna qamar jeung tempat cicingna syams. Gitu. Alias kulon jeung wetan. Wala tastaqbilu deui ay waw atap la awal diatapkeun kana la tastaqbilu awal. Wala tastaqbilu jeung teu nyang hareup maneh lain mana ulahnya lamun ulah mah nahi. Jeung teu nyang hareup maneh sabab lamun nahi ujungna di jajemkeun lamun nahi mah. Lamun mana ulah dijajemkeun. Wala tastaqbil takala ulah. Ieu mah diangerkeun erabna di hareupna.
tastaqbilu anggaropa berarti manana elana lanapi manana henteu teu nyang hareup maneh al qiblata maf'ul jadi maf'ul tina lapad tastaqbilu ka kiblah kiblah teh berarti arah Ka'bah 25 derajat ti kulon nya ayeuna mah mentak geus naon disebutna teh geus modern nya geus otomatis urang moal kabodohan nya aya HP bisa ka mana ya arah kiblat ningali heula arah kiblat oh belah dia arah kiblat berarti tong ka dieu gitu moal bingung-bingung teuing lamun urang teu apal non ngaran teu apal istiwa atawa teu apal rubu nya teu apal rubu tinggal ningal bae dina HP tak kudu aya we HP nya HP anu aya kompasan dan geus nangukur batur ge leuwih pinter nya wala tastadbiru jeung teu meunang nukangan maneh ae tastadbiru angta sarua istadbaro yastadbiru fiil mudhari anu tuduh kana hukum muhotob jeung teu meunang nukangan maneh tadi mah tastakbil manana nyang hareup tastadbir mana nukangan jeung teu meunang nukangan maneh ha ka kiblah nyang hareup ulah nukangan ulah sabab arah maksudna kiblah teh berarti dinia tempat anu kadituna Ka'bah menuju Ka'bah kiblah teh berarti arah Ka'bah wala tajlisu jeung teu meunang diuk maneh pi mutahaddisin nasi dina tempat nongkrongna pirang-pirang jalma tempat rame alias sisi jalan atau tempat nongkrong perkumpulan jelema ayo ku urang teh di dinya kiihan kenging tempat diukna ku kumpulan jelema ayo kutan tabulu film pala tabulu ulah ki maneh ulah ngompol maneh film mudhari sarua wala ya tabulu jeung laki maneh film maidina cai arrokidi anu cicing anu ngajumleng teu ngalir maksudna caina seperti caina ember atawa cai nyangklung heug di kiihan atawa di isingan teu kenging tah wa tahta syajarati jeung dina handapeun tangkal atawa tatangkalan teu kenging di handapeun tangkalan oge al musmirati anu sok buahan tatangkalan anu sok buahan teu kenging urang di kiihan atau di isingan dina pada jelema mah mulia-muliana nya mulia-muliana nepikeun ka ngising oge loba aturana lamun cara hayam mah jeung cara ucing mah kudu loba aturan mah nya kitu bebas kan dina pada ku mulia-muliana jelema mah kudu katingali wibawana sabab ningali kiih jeung naon disebutna teh nya ragrag marwah kiih jeung ngising tibang ising gitu wala fil hijri jeung ulah kiih jeung teu meunang kiih anjeun fil hijri dina liang-liang
Ya, liang kalajengking nek liang beurit lek liang bangkong komo liang nu can halal mah kian menang ya wala fil hijri sok aya pirajeunun dina liang sireum ya, ayo dikihan ngaja di eta mah baheula keur budak sakeunana nya bisi cek Syekh Nawawi teh mah tingali dina kitab Sapina dina sarahna eta teh liangna liang jin datang ke keluar jini oh jini tak kitu wahdar taina kalimat pilamar Imam Ghazali ngutarakeun ihdar mantak maneh teh kudu hati-hati kudu sieun kudu inggis wayahna al ardo tina kiih ngising kana taneuh asul bata anu teuas ulah deh ya kudu sieun udah hati-hati lahnya lamun al ardo sulbah alias taneuh teuas nya ulah pirajeunun wa mahabirrihi jeung dina tempat ngaliwatna angin gitu ihtirozan karena ngaraksa minarosasi tina ceret alias rosas teh kecretan cai kiih nya bisi nyarangkung kan gitunya cai kiih anu aletikna teu karasa kan aletik namanya sing berebet tamantak kedah diraksa eta ku mulia-muliana jelema mah kitu nya ku kiih naoge penuh dengan aturan syara nya disebutna teh hukum wad'i jadi aya sebab jeung akibat lamun kurang teu dilaksanakeun liqauli sallallahu alaihi wasallam karena aya dauhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naon dauhanana inna amat bil minhu inna amat bil qabri bahwasanya nyana umumna siksaan kubur teh eta tetep minhu tina sawarehna ngalumayankeun atawa ngagagampangkeun tina was kuna rujuna kana rosas tina kecretan cai kiih itu eta teh ngajantenkeun sebab akibat umumna jalma siksaan kubur ibu jeung kudu nekankeun anjeun aya cara dina wisnya nekan pijusika dina diuk anjeun dipraktekkeun kannya seperti itu tekankeun ala rizqil yusra kana suku jadi suku kenca nekankeun wala tabulla jeung ulah kieu teh lalana jeung ulah kieu maneh ko iman halna bari nangtung illa ang daruratin terkecuali kaayaan darurat geus teu bisa kumaha deui misalkeunana nya keur kaayaan darurat mah nya kudu kumaha atuh nya nek diuk kumaha ngaranna ge darurat nya terkecuali nya ang daruratin kunaon ya ilah tapi dasana kudu darurat heula lamun teu darurat masih kene loba kesempatan jeung bisa urang diuk kita acarana nya tekan ke anjeun dina diuk anjeun nya selojorkeun sampai anu
tekankan karena sampean anu kenca terus dibulak baliknya si bujur tengke wazma jeung kudu ngumpulkeun maneh fil istinjai dina bebersih teh baina istimalil hajari antara make batu wal mai jeung cai alus nama cek dina kitab takrib ge nya afdalu bil mai wal hajar istinja teh obeh atawa ngisang make batu jeung cai alusna itu batu heula tuluy di kumah cai tehnya pang abdolna jadi teu ku cai kuat bisa melaksanakan seperti itu ya. Tapi lamun biasa mah insyaallah bakal bisa rutinnya anu biasa teh ya. Jadi ku cai oge urang merasa yakin tapi salahna lamun urang nek neangan itulah jeung batu wasma fil istijai bain istimalil hajari wa fa idza aradta maka umpamana ngarapkeun anjeun al iktisara kana ngaringkes ala ahadihima kana salah sajina tadi teh hajar wal mai batu jeung cai palmau afdalu mangka ari cai iku afdalu eta lebih utama tinimbang batu lamun ku salah sajina dah batu aya cai aya mana lebih utama nya tadi teh ku cai tah tegunanan urang make kaul nu ieu nu terakhir palmau afdalu kusabab misalkan ku batu urang teu wa inikta sorta jeung lamun ngaringkeus deui maneh alal hajari kana batu mentah teh mah mung ku cai nek ngaringkesna teh ku batu fa alaika maka ilzam alaika kudu maneh wajib antas ta'mila salah sata ahjarin make maneh salah sata ahjarin kana tilu pirang-pirang batu tinggal cek kitab Sapinah tentang surutu ijzail hajari samaniatun ya anu syarat-syarat susucina make batu eta aya 8 ya tinggal dicek mantap ari geus hafal mah Sapinah jeung urang geus paham ya bisa diamalkeun lamun kurang nek diringkes ku batu urusan dia nya urusan dia ari ilmu nama ya hanas rek dipake ke kurang kari dipertimbangkeun deui ya mana nu lebih cocok jeung urang gitu mantap ulama mah menyediakannya suruh teu ijail hajari dina Sapinah geus aya dina takrib geus aya nya kari ku urang dipertimbangkan jeung disimpulkeun mana lebih nyaman jeung mana lebih efektif dipake dina zaman kurang nu keur di zamanan ayeuna itu kudu dibawa riweuh gitu tahiratin anu suci munsipatin anu bisa nyesep lil aini kana aina nah jadi sehingga nepikeun ka bisa jadi bersih awak urang teh tempatna ta kaluar najis eta teh diisep atawa kakrid nya antakan batuna ulah anu lemas sabab moal munsipah moal bisa nyerap atau moal bisa nyikat lil ain kana aina lamun batuna lemes mah nya batu ali batu nu sok dipake gigindingan tazayun hayu dipake istinja nya teu kenging eta mah lain parantina aya deui nya batu anu parantina tadi teh
angtastamila salasata ahjarin nya dina sapina oge geus jelas antakuna